Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naukeun hukuman pikeun anu henteu puasa judulna atawa batal puasa Ramadan. Eta aya 4 perkara. Hiji naon? Wajib qada sarta wajib fidyah. Fidyah Eta pikeun anu dua rupa jalma. Jadi nu dua rupa jalma eta ngodoan ongkoh da batal puasana sarta fidyah ongkoh. Mana anu dua jelema eta teh atuh? Hiji pikeun jalma anu batal puasana karena ngaraksa atawa nyalametkeun anu sajen batur, nyalametkeun batur, nah karena ngaraksa manusia atawa sato. Contohna upami manusia ngaraksa manusia seperti istri anu nuju hamil atawa nyusuan anu batal puasana teh dikarenakan batal ya puasana teh sabab lamun eta nyusuan nu keur puasa mah si orok teh di teungeuna ci susuna teh. Nah, kusabab aya karna karunya kanu dikandungna oroknya nu di jerona atawa orokna lamun geus kaluar berarti geus jadi orok, lamun keur ngandung berarti can di jero beuteung keneh ya. Terus eta ngabatalan karena naon? Karena karunya anu dikandungna lamun bayi keneh. Lamun geus kaluar karena karunya ka orokna. Atanapi seperti batal puasana teh karena nyalametkeun jalmi atawa sato anu ti karelep. Nek sato rek jelema nu ti karelepna mah sehingga aya cai anu katelep. Moal mungkin menda teh mah urang ngojay teu aya nu asup cai kana anggahota badan urang. Boleh lewat ceuli atawa liang. Kitunya pasti aya nu asup tah cai atawa anu katelep. Nya pas keur ngojay teh kecepek. Nu disalametkeun mah nya rek jelema atawa sato. Nah gitu. Batal tah puasana karena naon? Nulungan wajib hukumna sabab nyalametkeun nyawa. Puasa oge wajib ngan puasana jadi batal berarti wajib qada sarta wajib fidyah karena niatna nulungan batur gitu. Terus anu kadua pikeun jalma anu boga qodoaneun puasa Ramadan. Anu kadua teh naon? Anu wajib qada sarta fidyah teh boga qada puasa Ramadan. Tapi ngahaja ngahirkeun teu dikodoan dugikeun ka datang Ramadan deui anu anyar nya. Kaburu datang di Ramadan anu anyar sedengkeun Ramadan anu kamari can kakodoan. Kaburu datang di Ramadan anu anyar. Tah maka anu tadina wajib qada wungkul puasana kasabab ka akhir-akhir nepikeun ka datang di we nya puasa Ramadan anu anyar. Jadi wajib fidyah ongkoh. Ngodoan ongkoh fidyah ongkoh. Sabab naon? Eta sabab kalewat sataun. Jadi fidyah ongkoh. Jadi naon cenah? Fidyah ongkoh. Jadi catatanana pikeun jalma anu kalewat ngodoan puasa Ramadan eta lamun diantep teu buru-buru dikodoan bari ngahaja maka tiap tahun nikel fidyahna. Naon cenah? Maka tiap tahun Nikel fidyahna. Seperti anu tadinya fidyah puasana sadintana teh genep ons. Umpama genep on saparapat. Tinggal tuh tulisanana genep on saparapat eta jadi 12 on. Hah? Sabab tadi teh fidyahna puasana sadin
jadi nikal tiap tahun nama nikal pidyahna seperti anu tadina pidyah puasana dinten teh sadinten teh genep on saparapat eta jadi 12 on satengah lamun kalewat sataun deui eta tuluy nikal tiap tahunna salagi can dikodoan sarta wajib mayar kana pidyahna sok sanajan kaburu maot maka wajib mayar pidyahna ku titinggal hartana keteranganna dina kitab I'anatu Thalibin ya sohibah 242 sok baca ti luhur kabeh hukuman pikeun anu teu puasa Hukuman pikeun anu teu puasa. tegasna batal puasa Ramadan eta ya opat hiji non ji wajib kodok Wajib kodok serta wajib pidyah eta pikeun pikeun dua rupa jalma terus dua rupa jalma. hiji pikeun jalma nu kumaha Jalma karaksa pikeun jalma nu batal puasana pan judulna batal puasana amun batal wajib kodok pikeun jalma nu batal puasana kita nu garis bawahin mah batal puasana karena ngaraksa terus ngaraksa nah karena ngaraksa manusia atanapi sato seperti istri anu nuju hamil atawa anu batal puasana karena karunya kanu dikandungna atawa orokna atanapi seperti batal puasana karena nyalametkeun jalmi tegasna sato anu ti karelep sehingga aya cai anu katelep terus kadua naon pikeun jalma anu boga kodok puasa Ramadan tapi ngahirkeun dugi ka datang bulan Ramadan deui anu anyar tegasna maka anu tadina wajib kodok hungkul puasana eta sabab kalewat sataun jadi wajib pidyah kada yang jadi catatanana batal puasana lamun batal puasa wajib kodok tah wajib pidyah alasanana naon kitu nya kahiji ku sabab nulungan batur nya kadua non kadua ku sabab non ngodoan ngahir ngodoan puasa nepikeun kadatang puasa Ramadan deui sok teruskeun bacana pikeun anu kalewat ngodoan puasa Ramadan eta lamun diantap teu buru-buru di kodoan bari ngahaja maka tiap tahunna nikel pidyahna seperti naon seperti anu tadinya pidyah puasa sadinten teh genep ons saparapat eta jadi 12 ons satengah lamun kalewat sataun deui eta tuluy nikal tiap tahunna saligican di kodoan sarta wajib mayar kana pidyahna sok sanajan kaburu maot maka wajib mayar pidyahna ku titinggal hartana keterangan dina kitab naon I'anatut Thalibin sohibah 242 wallahu